Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur dangu sadaya di mana bae ayana. Sapertos biasa urang patepang deui dina acara anu maneuh dongeng Sunda ditepasna dongeng Mang Otong channel. Mugia urang sadaya aya dina panang tayungan Gusti Nu Welas Asih tur dipasihan awak cager bager pakasaban anu tentrem ayem tur ditebihkeun tina sagala balai oge musibah. Amin ya robbal alamin. Moal bosen-bosen emang ngucapkeun hatur nuhun saageng-agengna kadulur dangu sadaya anu tos satia manco satia ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng Mang Otong channel. Lamun teu aya rojongan ti dulur dangu sadaya emang moal aya di ieu channel kanggo ngadongeng. Oge kangge dulur dangu sadaya anu nembean pisan nepangan channel emang mangga di subscribe supados kenging notifikasi lamun emang neraskeun hanca dongeng. Oge tong hilap ditoel tombol loncengna oge gambar jempolna diteraskeun curat coret di kolom komentar. Kritik lan saran diantos pisan ku Mang di dieu. Hatur nuhun. Hayu urang teraskeun bae cariosan nu katunda di jejer carios Dedemit Leuwih Buyut Yasana Ki Dagar bagian ke-12. Ulah hirap cur cikopina kaparayun. Hai tot. Wanci sareureuh budak Mang Kosim kakarak indit ka kebona bari mawa susuguh mani sanyiru pinuh. Aya tumpeng, bakakak hayam, rampe, kembang 7 rupa opieun rujakeun, dewegan surutu, tepoho mekel menyan bodas sagede peureup. Ngahaja inditna kapeutingnakeun, ngadago lembur sepi. Sangkan teloba anu nempo sarta tumanya di jalana. Harita wanci geus nyedek ka tengah peuting. Mang Kosim andekak sila di jero saung kebona anu leuwih mantes disebut imah kayu atawa wangunan villa. Sabab wangunan tina kayu jati eta kacida wawegna. Di hareupeunana ngabarak susuguh sapuratina meunang mawa ti imah tea. Parupuyan marong di hareupeun Mang Kosim ngelunkeun haseup bodas anu mawa seungit menyan. Gap Mang Kosim nyokot menyan tuluy dirames sanggeus rada bubuk terus dipurulukeun kana parupuyan. Haseup beuki mulek seungit menyan bodas beuki minuhan rohangan di jero wangunan saung malah tepi ka ambe kaluar saung. Kanjeng Dewi, ieu abdi pun Kosim tea. Abdi tos siap sayogi kanggo malem Jumaah Kliwon ayeuna. Sumangga sumping diantos pisan Kanjeng Dewi. Ceuk Mang Kosim ngangkir Dewi Makarawati siluman puhitanana. Cungungung
ngadadak kadenge sora anjing babaung ti arah walungan. Keak keak koreak ngelak di luhureun suhunan saung. Kaayaan anu sepi jempling teh jadi karasa geueuman. Mang Kosim curing hak. Mang Kosim lain ngarasa sieun ngadenge sorana anjing babaung anu patembalan jeung sora manuk koreak teh, tapina kalah ngarasa bungah sabab ku munculna sora-sora pikasieunun eta cirining Kanjeng Dewi teh bakal datang. Pledug haseup ngadadak muncul di hareupeun Mang Kosim. Haseup bodas lalaunan ngajirim jadi hiji jirim saurang wanoja geulis anu make papakean sutra warna hejo. Pakaian si wanoja kacida ipisna tepi ka sagala parabot di sajeronana eta pakaian teh katembong ngelemeng samar-samar. Kaula datang Kosim. Kadenge suara Dewi Makarawati nyarita. Sembah pangabaktos kahunjuk panjenengan Kanjeng Dewi. Cek Mang Kosim bari tuluy cedok nyembah ka Dewi Makarawati. Katarima sembah bakti anjeun ku kaula. Sigana anjeun boga pamenta Kosim. Sok ulah asa-asa nyarita ka kaula. Nah harta pamereti kaula masih kurang atawa anjeun hayang boga pamajikan deui. Ampun Kanjeng Dewi. Harta pamasihan Kanjeng Dewi kalintang seurna. Masih tak acan seep. Margi unggal jumaah kliwon oge apanan dipasihan. Teras ngeunaan garwa mah abdi teh teu gaduh niat gaduh garwa deui. Tos cekap bade milari anu kumaha abdi margi apanan salira sakitu geulisna sapertos widadari. Si anah pun bojo bae anu di bumi tara diome ku abdi teh boro-boro bade gaduh istri deui. Bisi bae Kosim. Sabab bangsa manusia mah biasana hese puasa dibere emas saboboko hayang sanyiru, dibere sanyiru hayang sakamar, boga pamajikan hiji hayang dua, geus boga dua hayang opat, geus opat masih keneh nyiaran selir. Syukur ari pamere kawula katarimakeun mah tuluy kahayang anjeun naon Kosim. Abdi teh aya kadarepet sakedik. Aya jalma anu ngahalangan kana usaha abdi dina nyaingan usahana si Barkah saingan abdi teh. Jadi kahayang anjeun teh eta jalma dipaehan bae. Mang Kosim unggeuk. Saha ngaranna? Tanya Dewi Makarawati. Ukri namina teh Kanjeng Dewi. Anggap bae si Ukri eta geus tiwas Kosim. Isukan ge anjeun bakal milu ngurebkeun layona. Mang katempo bungah cedok manehna nyembah ka Dewi Makarawati. Hatur nuhun Kanjeng Dewi, hatur nuhun. Ayeuna mah layanan kaula anjeun geus siap Kosim. Mang Kosim unggeuk. Memang eta anu ditutungguan ku Mang Kosim. Sosonoan jeung Dewi Makarawati anu geulis camperenik sarta awakna lenjang, ngareusi sarta bodas bersih oge seungit kacida. Dewi Makarawati ngagibegkeun badana porosot. Papakean hejo ipisna langsung udar lepas tina badana. Di hareupeun Mang Kosim kiwari nampe pamandangan anu endah kacida. Pangawakan sampulurna Dewi Makarawati anu geus teu make nanaon. Mang Kosim molotot napasna ngahegak ti korona
elok-elokan sababaraha kali manehna neureyan ciduh. Dewi Makarawati ngalanggeor ka sisieun ranjang kayu jati nu aya di eta rohangan. Manehna ngagolerkeun badana dina kasur empuk anu geus diauran kembang malati. Dina siraheun ranjang oge dihias ku roncean kembang malati. Sabab kitu pamentana Dewi Makarawati ka Mang Kosim lamun rek sosonoan di malam Jumaah Kliwon. Dewi Makarawati cengkat tuluy bari imut ngagelenyu kareueut naker ngagupayan ku curugna anu lentik ka Mang Kosim. Mang Kosim anu geus surti naon anu kudu dilakukeun, gancang ucul-ucul baju jeung calanana. Sanggeus buligir manehna gancang nyampeurkeun ka Dewi Makarawati. Dua leungeunna Dewi Makarawati ngagelung kana beheungna Mang Kosim. Sirahna Mang Kosim lalaunan ditarik ka arah dadana anu montok. Ka itu nama ku emang disensor dulur dangu sadaya ku margi seueur mako. Hai tot. Bilih kabitaeun remakona. Peuting beki jempling, angin peuting ngahaliwir, hawa beki karasa nyecep tiris. Tapi teu kitu kaayaan di jero saung Mang Kosim, kaayaan teh kalah kahareudang bayeungyang. Mang Kosim nangkarak bengkang bari sakujur badana juuh ku kesang. Napasna nyenen kemis, tulang-tulang dina awakna karasana kawas anu dilolosan. Kacida leleusna karasana ku Mang Kosim. Sedengkeun Dewi Makarawati harita geus make pakean kaen sutra hejo ipisna. Hudang Sim, gancang make papakean, ceuk Dewi Makarawati mere parentah ka Mang Kosim. Bari jeung leuleus ge Mang Kosim maksakeun nguniang hudang. Tuluy make papakeanana sanggeus make baju deui Mang Kosim sila hareupeun Dewi Makarawati. Teuing ti mana asalna apal-apal Dewi Makarawati geus nyakelan hiji endog sagede endog soang, warnana bodas tapi aya birintik totol kulau di tengahna. Ieu endog pecahkeun di imahna jalma nu ngaranna Ukri. Rek dina panto hareupna atawa dina panto tukangna atawa dina jendela kamarna. Nu pentingna mah dina jajalaneun anu sok kaliwatan atawa katincak ku si Ukrit eta. Ke oge si Ukri eta bakal dijemput ku maut. Kawas biasa isuk mah teang di ieu tempat hadiah pikeun anjeun Kosim. Kade ngalakukeunana ulah liwat ti wanci janari gede, ceuk Dewi Makarawati bari ngasongkeun endog ka Mang Kosim. Endog gancang ditampanan ku Mang Kosim. Sumohon Kanjeng Dewi, ku abdi bakal diestokeun pisan. Hatur nuhun. Cedok Mang Kosim nyembah ka Dewi Makarawati. Kaula rek mulang heula Kosim. Peledug, cirim Dewi Makarawati rubah jadi haseup bodas. Haseup muih tuluy naek kala langit saung, tembus ka luhur ngaliwatan suhunan, tuluy ngiles ngaleungit teuing ka mana. Ti kajauhan kadenge sora anjing babaung mani melewung.
paralak hujan turun badag, Mang Kosim ngilikan kana arlojina. Wanci nandakeun geus jam 1:30 peuting. Aing kudu gagancangan mepeskeun ieu endog di imahna si Ukri. Sabab wanci geus rek janari leutik. Bieu ceuk Kanjeng Dewi ulah liwat ti wanci janari gede. Hartina meureun ulah liwat ti jam 3. Tapi di luar hujan lumayan badag. Paduli teuing. Cai ieu hujan mah. Kari disalin baju beres. Alus ge hujan. Sabab urang lembur moal aya anu kalaluar. Pasti tali brasare. Aman pikeun aing. Mang Kosim gancang kaluar ti saungna. Sanggeus nulakan pantos saung, manehna gagancangan lumampah nuju ka imahna Mang Ukri bari hujanan. Endog diasupkeun kana jero bajuna. Mang Ukri ngagedig lempang sanajan awakna rancucut baseuh ku cihujan. Dina kerepna cihujan anu turun, hiji bayangan jalma nyalingker ka satu kangeun dapuran tangkal cau. Leungeun kencana diangkat kana tarangna sangkan panonna bisa nempo ka jauhna. Teu kahalangan ku kerepna cihujan anu kalah beuki ngagedean. Eueuh sasah di tukangeun imah si Ukri. Aman sigana mah. Gerentes eta jalma anu tayalian Mang Kosim. Mang Kosim jujur ringkangan ngadeukeutan ka tukangeun imahna Mang Ukri. Sanggeus deukeut kana panto tukang imahna Mang Ukri, Mang Kosim ngaluarkeun endog tina sajeroeun bajuna. Hampur Akri, kapaksa anjeun kudu disingkirkeun. Kusabab anjeun lain sobat kuring deui, tapi barayana musuh anu kudu dimusnahkeun. Mang Kosim ngangkat endog tuluy dibantingkeun kana handapeun panto imahna Mang Ukri. Prek, endog teh peupeus. Jerona henteu koneng atawa herang kawas endog biasana, tapina beureum kawas beureumna getih. Bareng jeung peupeusna eta endog, di jomantara gelap norelap disusul ku sora ngagelegerna guludug. Hujan ngadadak raat, Mang Kosim culang cileung ngarasa reuwas oge ku eureuna hujan anu dadakan. Gagancangan Mang Kosim indit ninggalkeun imahna Mang Ukri. Telila sanggeusna Mang Kosim indit, Mang Ukri anu keur sare tibra di pangkengna ngadadak lilir. Mang Ukri kageuingkeun ku sora anjing anu babaung mani melewung teu eureun-eureun. Mang Ukri ngolesed turun tina ranjang. Red neuteub ka pamajikanna anu masih tibra sare. Sora kerekna oge kadenge nyegrek. Mang Ukri tuluy kaluar ti jero kamar. Gek diuk di patengahan. Cag leungeunna kana bekong ci enteh sesakeur peuting anu masih aya di tengah imah. Leguk, leguk, ci enteh diinum. Anjing masih kadenge babaung patembalan. Mang Ukri sababaraha kali ngusap beungeutna. Aya naon nya? Tarat disasari anjing mani rame kitu. Duh, ieu hate asa teu genah kieu. Kira-kira naon atuh ieu teh? Duh, boa-boa aya bangsat kitu. Aing kudu mariksa sabab aing teh boga kawajiban pangamanan minangkana keamanan lembur. Jung Mang Ukri nangtung. Gap kana bedog nu nyantel dina bilik. Bedog disoren, Mang Ukri uyup ayap kana galar neangan senter. Dina kaayaan kitu,
Silimang Ukri ngadenge sora ngahieumna kuda ti kajauhan, dituturkeun ku sora lumpatna rombongan kuda. Beuki lila sora talapak kuda beuki ngadeukeutan ka imahna Mang Ukri. Sora rombongan kuda anu keur lumpat arahna ngadeukeutan ka dieu. Kuda sahanya dan di lembur sugih mukti mah eueuh nu ngingu kuda. Aya ge nu ngaringu kuda pikeun delman di lembur ranca Bali. Tapi asa loba-loba teuing kuda nu lumpat teh. Duh, boa-boa aya rombongan rampog maling kuda kitu. Sora kuda nu lulumpatan beuki deukeut, malah beuki jelas sora ting harieumna kuda. Reg, sora rombongan kuda teh ngadadak eureun pas pisan dihareupeun imahna Mang Ukri. Anjing kadenge babawung deui mani panjang melewung. Keak, keak. Sora koreak disada di suhunan imahna Mang Ukri. Bli, bli, bli. Kadenge sora-sora lengkah anu berat ngurilingan imah. Mang Ukri anu kawentar wanian harita mah bulu pundukna carengkat sorangan. Aya naon ieu? Aya jurig tumpak kuda kitu. Bulu punduk aing maning ngawid-wid kieu. Sanajan hate aing mah teu sieun. Keur kitu ngadadak kadenge sora panto hareup diketrokan disusul ku sora jalma ngageroan ka Mang Ukri. Ukri, kancang kaluar. Geus wancina anjeun pikun milu. Eta sora teh agem handaruan. Tamu kitu. Geuning apaleun ka ngaran aing? Nya se mah meureun. Kolotrak reket. Mang Ukri mukakeun panto tuluy kaluar ti imah. Mang Ukri ngagebeg ruas sabab di pakarangan imahna teh katempo ngajajar kuda jarangkung badag anu ditumpakan ku jalma-jalma jarangkung gede anu make saragam kawas prajurit kerajaan. Kabeh nyarekel tumbak kajaba jalma nu tumpak kuda panghareupna. Eta jalma mah nyoren pedang panjang anu sarangkana tina kuningan sari. Beungeutna bala ku bulu, godeg, kumis jeung janggotna tepung, bari jeung kandel hawuk. Pangawakanana jangkung badag simbar dada. Eta jalma nunjuk ka Mang Ukri bari nyarita. Anjeun anu ngaranna Ukri. Nya, kuring Ukri. Ieu teh aya naon nya? Walon Mang Ukri katempo bingung campur jeung sieun. Si ponggawa anu mawa pedang teu malire kana pananya Mang Ukri. Manehna kalah marentah ka anak buahna. Bawa eta jalma. Kancang, wanci geus tereh burang. Dua urang prajurit nu nyarekel tumbak gancang turun tina tonggong kudana sarta langsung nyampeurkeun ka Mang Ukri. Keke, aya naon ieu teh? Abdi bade dicandak ka mana? Mang Ukri mundur. Anjeun teu kudu loba tanya. Milu ayeuna keneh jeung kami. Sentak salah saurang prajurit. Ke heula, aya masalah naon heula? Tepikeun kuring kudu milu jeung araranjeun. Saha aranjeun teh? Sarta aya kaperluan naon anu sabenerna? Walon Mang Ukri bari leungeun ka tuhuna ngaragamang kana perah bedogna. Anjeun teh sabenerna geus paeh manusia. Sabab anjeun geus diwadalkeun. Kami ukur ngajemput lelembutan anjeun. Ceuk prajurit anu hijina. Hah? Kuring geus maot? Diwadalkeun? Diwadalkeun ku saha? Mang Ukri molotot bari jeung kerung tarangna. Ulah diajak cacarita Garma.
Dasta gancang cangkalak waktu urang samporet. Si Ponggawa nu mawa pedang nyentak ke anak buahna anu kalah ka ngaladenan Mang Ukri. Atuh nu duaan gancang maju rek newak awakna Mang Ukri, tapi Mang Ukri gancang ngagajleng ka sisi bari langsung ngalugas bedogna. Nu duaan gancang maju deui ka arah Mang Ukri. Mang Ukri langsung ngadekeun bedogna kana tak-tak salah saurang prajurit. Hiu, cekuk. Bedog nenggel pisan ngahanca kana tak-tak si prajurit. Ngan bae bedog teh ngampul karasana ku Mang Ukri kawas ngadek tumpukan karet anu liat kacida. Hiu, plak, celeng. Bedog Mang Ukri meceleng sabab pigelang leungeunna dibabuk ku tumbak si prajurit. Untungna teu make sesekeutna. Sedengkeun prajurit anu hijina ngait suku Mang Ukri ku tumbakna. Atuh kolea blak Mang Ukri nangkarak bengkang. Barang rek hudang dua seseukeut tumbak geus manco dina hareupeun dada jeung beheungna. Mang Ukri akhirna pasrah. Saurang prajurit deui turun tina kudana tuluy ngaborogod Mang Ukri ku tambang. Mang Ukri anu geus diborogod teu walakaya ditumpakeun kana salah sahiji kuda. Sanggeus kitu mah pasukan kuda teh indit ninggalkeun imah Mang Ukri. Anjing kadenge babaung deui mani melewung. Angin ngagelebuk nyeor mani tarik ngiringkeun inditna pasukan kuda siluman anu mawa Mang Ukri. Hai tot waktosna dulur dangu sadaya tanya kapan Mang tunda heula ieu cariosan semet dia. Mugia urang dipasihan yuswa nu panjang sahingga tiasa patepang dangu deui dina lajengan carios dongeng emang. Sawangsulan tur teu bosen emang nyuhunkeun dihampura tina sagala kakirangan tur kalepatan. Boh tina ucap kecap bahasa Sundana oge tina cara emang medarkeun dongengna. Urang pulungan nu endah tur saena, urang alungkeun anu barututna. Emang seja undur diri. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.